ayeuna mah geus cai aing. Aduh, hampir ngepet aing teh cebok ya. Ayeuna caian sawa si Tumin. Aduh, kumplong geus modal mah. Rek neangan si Imron teh ka mana meureunnan? Paling kita ngabersihan gagal itu jukut tukut bala. Bari kita ngarambet. Aduh, aing mana meureunnan? Buhat tenganan. Satu ieu leueur ayeuna. Siga urut cebok ieu mah. Aduh. Bobongok jelema mana cebokna ieu kuat leueur. Ampun tengah. Buhat bener ieu urut cebok. Ayeuna. Anu bopang siga tas ngalebokna dieu. Bucih ku dieu mah. Aduh, boleh. Sakan seblaknya. Buset, ayeuna. Manusia mana meureunna? Batik aing kalalot atuh. Ieu dudak cangklong ini. Bagus tidaknya. Nininang naning nuninang nani nununing nang nanang ning nuninang nani deh aduh nuninang naning nuninang nununung nanana nining aduh aduh tenang Ji dibabat dia gagalang buset tengah rampun engah bora puluh gagalang boa itu kalebak aduh rampun aja Haji aing rampun aing Haji kita babat sakieu legan atuh mere parang malanu aing mah ieu mana haon deu aing mah sacuil kieu jebok teh wawuhun jeung asahan pan ieu teh poho teh diasah heulan teh buru-buru atuh buset deh deu aduh aing mah tapi alhamdulillah kita ini leuki mah ieu geus salaleger nelepare hararejo hujan aya bari jeung jarang-jarang ya heuh kari ngorea meureun ya aduh kana cangkeng doang ya kada rasa wae cangkeng tuh goblok aya dipake usaha teh cangkeng teh kudu pake gawe mun nyari rampun aing nuninang naning nununanang dinining nuninang naning aduh tenang Ji tenangan dia aduh Buset, aing aya pager aing baruras geuninganan. Domba satu aing ngaruksak we pager. Papadan ku aing beheungna ku aing dombakeun. Meni nang aing magehan si Imron magehan ieu kot geus barareak wae. Aduh, aing. Itu si Imron teh. Ran. Buset. Ngahaleuang wae kos jelema senang. Jelema mararat mengajedog we geus aya usaha mah. Segala nyanyi, buset ku aing dipeupeuh ku aing cah. Ban. Bang nuninang naning nuninang nununung nunaning ninunung jeung nunaning nuninang naning nununung nanang ninung duh aing ngajedog ku di gorowan teh honja batur keur ngahaleuang di sawah teu pararantes sia mah tuh nah itu di kuburan sia mah karak pantes ngahaleuangna juri galuar paing ge kos jelema senang bari babad mending bener mah eta babad burung Haji mah kita ngahaleuang di kuburan atuh meureun gahara rudang Haji batur meuni teu meunang we batur ngeunaheun teh tiba ngahaleuang mun bongbong jelema beunghar kanu malara teh meuni teu meunang calangap acan aing teh kunemen aing ah teu sia mah teu pararantes sagala haluang
Dilarang ku aing sama. Tibang hirup di curug aing tah. Cik aing ngaler-ngaler. Cik aing ngidul-ngidul. Kok masa ku aing kitu tah. Hei deh. Lebok tak usia teh Ji. Aya wae jelema mah Ji lebahna. Tonjok tunjuk ka batur teh aing teh jelema duh. Wah aing lamun lain dunungan ku aing mentok di. Duh, aing ngarampun aing mah. Naon emang pan bener meureun ieu teh pagawean babaan meureun ka ditu. Mun maledogan ka anak buah teh ku nemen aing mah. Naon ngagawean naon? Aduh. Goblok sia mah. Mending haye nempo dunungan cilaka teh lain ditulungan mah. Aduh, aing mah. Geus bener babadna mah. Aduh, kudu coba ka dilasih tulungan lah. Aing parindikan, pandirikan ieu beunang. Aduh. Mentak nage ka jelema teh sok tanjak tunjuk ku cokor naon geus segitu tak atulah kalaga. Tulungan aing. Ayo Parindikan aing beunang. Kana eta tah ngajedog bah. Aing kalilaan mah kareu kon dijongklokkeun deui da. Nama-nama teuing atuh da. Tuh, cek aing Ji. Aing jelema mah ulah sok kitu teh butuh masih atuh nya. Sia ge beunghar butuh makan teu boga kos aing tong yang tadi hudangkeun cia lamun eueuh aing teh kumaha ludes anu nulungan di dieu. Oh meni eta tunggut meni alabatan pinter ngomong sia. Atuh barina anak gua teh geus bener tuh babad naon emang ngagawean naon. Cek aing ngarambe teu lah keuni ieu mah gagaleng mah. Parondok keneh jukut teh itu di tengah sawah mending geus jara rangkung jukut teh cabutan heula. Aduh aing mah gampang ieu mah kegal mun eta geus karak. Aduh aing Hiji-hijina Ji aya pagawean teh Ji ieu. Maksud aing mah Ji ieu teh tuh babad heulan abe teu kahieuman ieu pare geus hejo kieu nya engke karek ngarambet. Ngarambet teh ngulikeun ka awewe atuh aing mah lalaki mah teu bisa nya karana. Nya. Bati ngulikeun bron, ampun aing boga hiji aing sia riweuh kudu ngulikeun penting ka batur orok duit. Jang kenaon aing boga sia. Geus ka ditu ka dieu kedeung ieu. 3 menit ngarambet, 3 menit babat kitu we kacin geus atur-atur. Modar meureunnan aing ah. Mah aing kudu ngulikeun wae atuh orok duit aing kudu nambah deui anggaran lagi kitu mah meureunnan. Kasbon heula atuh kasbon deuh aing nya. Tah iya geus kasbon ya. Aduh aing mah Teu boga duit pisan. Yeuh, ayeuna teh nagara teh keur balangsak hese jeung duit. Dua mun dibawa ka dinya aing kasbon lagi ka dinya engko nagara-nagara. Pan ngaruh meureunnan. Ngaruh ka naon sih aing mah? Ngaruh ka dinya aing mah Nya ngaruh ka cuaca. 20.000 we aing meuli eta deuh ududeun deuh. Nya asa aya tuh ke gedeng ke di imah we aya di pamikul. Aing teh mau duit pisan ya nama. Batu man balik. Batur aing tadi tas ngadang seblak beak 2 mangkok kalah yang modal wae aing buat aduh aing mah. Buset ngakan seblak 2 mangkok kuat mereka anak buah kitu tah ieu tah akibatna mulas ya mulas. Duh, wah aing gira geus teh. Kuat ka anak buah teh. Aing di daang nama ngeunah seblak teh aing ngan modal kuat peureus panas. Bok teuing geus man jara balik cokot nu 20.000 ieu teu ini ngagawean mana heulan ye. Cek aing tadi ke gedeng ngarambet gedeng babat gitu we geus jalankeun heula. Kumaha cek aing we. Hiji nah ih. Eta mah hiji-hiji gedeng ngarambet gedeng babat ngarambet. Dua eta mah 2 ngarambet jeung babat hiji-hiji mana heulan buru sing dumuk Geus riweuh deui Geus babat heula atuh kagok teh saya hancas ya. Oh, aing balik heula da ngalampengkeun cangkeng. Bawa ka di dieu 20.000. Heeh, ke gedeng aing tuh geus mata poe geus di luhureun sirah itu. Bari meuli seblak ngasan seblaknya. Seblak saha sih hayangna? Banyak seblak mana we atuh nu penting seblak 2 kali pak seblak ge meureunnan. Oke ku aing ke di sia direuaskeun. Aduh seblak tuh. Ayo mantuk Mantuk Gua belum gaji teh ulah kadinya karena pare goblok juga gue sih aturna apa gue ini pindahkan oke nyangcang nana suku gitu marurakan di udut ta juput tah ada jeta lebokan tah nata cicing cara tuan Buset, men. bos gimana tuh Namanya sih aing asa tara mangisi ya, men. buset atau guru dicaritakeun panjang bos lamun guru dicatat geus mamahe 2 buku kalau kon 2 minggu jauh Jauh wae. heeh karena mah geus rada sukses beda ya nama boleh. Make kos kitu. iya menang rada jauh ya Satu. ngomong mereka mana sih Ya biasa aing mah.
kumaha perkembangan bubuahan ya, kalapa geus loba deui wae. Kelapa. Heeh, Di mana? di kebun uing nah itu. Wah, benar ya. Mah geus bukan nama hektaran ini mah tibang kebun kelapa mah. Buset, Heeh, geus teu kagok iya. kagok bener sih ya. Jadi kieu arek nyeun produk nurutan batur, kalapa geuningan dibeuleum, lain digodognya dibeuleum. Kata jerona teh di campuran ramuan, Bos. Ini bukan niat kadinya doang, modalna doang, usah teh nganan. Hampir kana jutaan. boleh. Gua harares ya. Konon kelapa dibelum sih men. Ramuan maksudnya jadi jamu gitu. Buset heueuh, Bos, dibeuleum. Gurumus anu nepi ka tutung, kata caina di campuran jamu teh. Eta pokona mah urang bakal laku pesat we. Buset aing arti mah modal mah tenang aing men. Heeh, pan urang nggak modal teh mulian taneuhna heula. Terus jeung kalapana dipelak ini teh kekarek jara di saware kalapa teh. Buset buru butuh baraha emang. Nah, pokoknya mau mobilan yang geus mau loba-loba ieu. 10-50 mobil lah. Wah, benar ya. Oke lah kayak aing nengan men. Heeh, ulah henteu. Bula puru nu haji ge alaan kalapana geus tanggung jawab urang. Alanya. Heeh. Cuy, nyahun teh hajina. Ya kudu teh nyamun ge atuh. Bang Haji. Penyakit meureun. Aduh, boleh. Pokoknya mah kayak aing nengan men lah. Heeh. Bener sih Ulah ya. henteu. Usah ieu. Teu nyahun jejeulean juga meuli kos-kos kieu eta. Tuh. Buset topina ge alus. Sel, jauh. Madura boga. Buset. Ayo kadenya. Ayo. Ulah henteu. Oh, da aing situ men. Buset si Kanil meni karak datang na naonan mau lau aing eh. Nah, wan bejakeun ye. Lau. Dor. Alau Mang Imron ah. Rawasnya. Hah? Rawasnya. Heeh. Aduh, kenaon eta ka dieu na ita. Kacamata. Sedeku ka dieu. Aduh, aing geus naon di ieu paralon saha ieu? Nyao ieu. Manggih ti tukangan imah. Heeh. Siapa goblok ambuan? Aing siapa urut sepi teng cubluk ieu mah. Yang menang mulung, jaker kulung meureun. Kulung Pak Haji. Heeh. Siapa nih jagar nyen kokocoran sia nya. Heeh. Aduh, aing sama urut tai. Nyang kumaha nang mulung. Tuh, aing. Ya mah aing. Bau tai. Set ieu anyar. Anyarnya. Coba tepok ka dieu. Mana? Ieu bulu tah ieu ayaan. Hah. Tah. Ieu eueuhan hiji. Oh, Oh, asli mah bener aing mah ieu. Nya. Pake. Nang meuli na kieu da. Aduh, aing sia meni model anyar ieu. Heeh. Aing sia. Ieu ka dieu. Naon? Bantuan ieu teh babad. Hah? Sempakian ngalakos kitu bantuan babad aing. Oh, Nyai. Nah, sudah kajen kieu ge ah. Ngalakos kieu aing di cokotan nyaker kokocoran urut tai sia mah aing. Oh, wah manggihna ieu. Mengenahan teh eta. Ngeunahun. Coba sorana yang nyaho. Dah. Lau. Lau. Embe. Pelemnya. Heeh. Aduh, aing mah. Ka dieu. Ieu urang babadna urang tinggalkeun ieu ah. Heeh, Urang keune. itu tuh yuk. Ayo. Musik aja eta urut cubluk ya. Keune. Lau terus. Lau. Aduh. Aduh. Boleh. Ini plak lauk mah ka mana deh. Kuat tara dikontrol kuat ku supaya aing. Buah buret ku sero. Dugna masih ke urut sero. Tong ngaranna plak lauk kudu aya nu narong narancep kuat eueuh jiji acan. Aduh. Boleh. Waduh. Hei, kalau mau bom harga di mana, oi? Aduh, boleh. Aing kuat terus, Haji. Di mana, Haji? Seger naon di dieu? Eta nu bublak lauk.
Emang biasa boga pelak lauk samin ieu min. Buset. Ya heueuh lah, aing oge sarua tuh. Buset, ayeuna mah tampilanna ge beda. Buset, nyohor meureun cek urang. Buset, kieu aya jadi jelema ngadadak teh kos tahu. Digoreng dadakan. Suka sama. Iluk aing mau kos tahu buleunnya. Nya ya atuh deui beunghar biasa aing beunghar biasa. Itu loba hulang-hulang. Diukna tuh diuk mun tulak cangkengna beheung meni jelema teh. Upaya mah nyegleng. Aduh, cangkeng. Kunaon dengkang-dengkeng? Jadi cangkeng aing teh labuh tuh si Imron goblok. Eta tah aya jelema di zaman Alak Paul teh gitu teh moal nyaho ieu. Eta teh akibat. Lu batik akibat, lu batik dibaca. Cai. Istighfar nyebut mah labu mah. Istighfar kos nu heueuh. Sarua aing oge ye. Ari teh tos mau rujakeun ka sawah teh. Cau tilu teh ya. Kalapa, duweganna jeung limun sagala. Aing oge enak mah sawah itu geus mejeuna. Pokona kuat ngagame biong we. Impari naon cek si Imron mah. Impari 32 naon teh. Sarua aing ge melak ji. Dan sia doang ieu. Kok ari sia naonan min? Mau rujakeun ka sawah. Ai ngaranna salametan atau syukuran mah kanu nyiptakeun urang di imah we. Undang tetangga. Ngaran eta syukur, bersyukur urang kanu Maha Kuasa. Di sawah kita anu ngadaang. Loba ge itu tuh sero paling ge ucing. Sama sok naon wae. Asia aja yang ngomong teh, pan aing kabeh oge dicekel, sarakna dicekel, buhuna dicekel aing. Jadi untuk sia ieu manasik jelema na sia mah. Yo, ku aing tadi duweganna diteuneun diilik teh geus eueuh caian. Sia nya tadi nu nginumna itu duweganna. Sarua kan kalak-kalak ku sia geuninganan. Ya, nyahoan sia mah. Madau. Boleh. Nu sia nyaho wae. Nya aing mah liwat teh ka sawah sia aing cik aya kalapasa. Da ai laukna mah geus anu ucing sugan mawa naon ku aing diuyup ke kalapana da aing teh nengan cai rek cebok. Manggih teh itu teh kocoran tadi cebok aing. Tuh. Sia berarti nu cebokna itu nya. Heuh tadi aing mah tuh aing mabok seblak menang 2 mangkok. Mules aing. Nyancai aing. Iya. Ayo cai emang sawah saha eta? Ini sawah aing sia. Cebok sembarangan. Emang teu nempo plangna gitu. Dilarang cebok di sini. Oh, atunya aing atuh. Iya. Teu nempo aing atuh. Aing meuni rambaka karone kana digagaleng. Atuh aperkeun ka beungeut pake si beungeut tai aing mah mujarab. Jadinya sok teu kararagok aing. Ya enak kumaha ieu? Maksudna ieu teh aya laukan emang ieu. Nya kedeung heula sia ngebahas-bahas lauk ku aing bakal dijual 5 lauk kada laukna geus galede. Yo dengekeun. Ku aing oge ilmu sara, ilmu buhun dipake kabeh. Da jampe salat ge ku aing dipake meulemenyan jadi. Da jampe meulemenyan itara ieu ku aing dijampe pake doa salat. Sia masuk tibaralik jadi. Nyaho aing teu ngarti ah. Yoi, lamun ibarat mobil teh mah arek tukang hayam, arek tukang sayuran puatkeun kabeh ji. Teu dipilih-pilih. Henteu, ke geus di ditu mah kakarak turun-turunkeun deui nu garoreng mah. Mun aya janda pirang teh karak bawa balik. Atuh janda pirang mah tuh aing beuki. Itu dah Ngumpatna teh ka janda tunggu kina doang situ min teh. Ampun aje. Lauk. Kumaha lauk? Mang ieu laukan sia lauk-laukan di dieu, hah? Buset itu nah itu gua sagede-gede ragaji itu tonggongna ka jareuleu. Mana ah? Ragaji beusi. Atuh sabangsa gede kieu meureunan goblok sama. Boleh. Udah aya mah ku aing dibeli ku nya. Geus tong dibeli diborong we aing borongan ieu per empang dah. Semua ngaku-ngaku empang sia tuh empang sia mah tuh nu leutik tuh. Oh, iya tuh kudu bayaran lah. Heeh. Pada ieu resep aing nempo ieu na ieu. Sigana babari kitu melak lauk oge. Pokona mah geus strategi mah ulah gagal. Terus kuing si Imron digorona jeung si Kanina sina ieu lah. Sina ngalaukna lah maksudnya ieu dibersihan lah. Heeh. Pindahkeun lah. Laukna ke lamun geus meunang ka karak. Heeh. Duit ayeuna. Atuh aing teh mau duit emang boga aing rek balik tas si Imron aing berarti kudu balik heula ka ditu ka si Imron. Aduh, pang kita hadieun geus sieun ger babad. Hayo man kumaha sia we? Cicing nuhun aing ngegor si Imron lah. Man. Ayo jelema beunghar teu kapalang hese di pinteranna teh. Hayo ji nyoeannya laukna mah da. Aing merana ge ngan 3. Aduh, boleh.
Lau. Apa nih ayeuna nih? Hah? Kaina nih. Hah? Mana? Duh. Apa? Asak teuing. Atuh ieu mah. Asak teuing kalapa muradnya. Heeh. Aji teh dialaan si kalapa nih geus asak teuing kieu. Nyawa aji teh. Nya kalapa asak teuing nya. Heeh. Aduh, ayeuna teh di kula dah mumpung haji. Heeh. Aduh, aya haji. Tah sia ieu ye. Mana? Tah euy. Lau atuh ieu mah. Hah? Cengtir. Geuning mucung kieu ieu. Heeh, sarua. Udah dililil. Hah? Hah? Sarua kieu pan tuh. Yes. Lau diputer-puter. Ulah terus Dan. tah. Tah. Ran, Ji, naon? sia teh kana arulin ku aing kita digawe babad. Ikan itu. Dengan siapa pemawana tadi si Imron digawe disamper sagala diajak ulin. Ah, nyamang Imran ngajakan ulin waji. Ah, Duh, ku aing sudah tinggang pemain apa sih ngalah nyalakeun. Wah. Tuh iya bohong semua aja. Oh, kita ngabohong ka aing babak belum sia ku haji sia. Teu ieu tibang kadinya sakedeung ita nonton ieu nya Nil. heeh. Itu naon itu dialani asak teuing. Mending geus karolot. Tuh nya Nil asak teuing nya Nil. Sarwana sia ah. Diajak si Imron taburunan. Tuh nya Nil. Ah sia teh kalapa kalau di pulungan. Iya eta tuh asak teuing. Loba empok. Mana? Yo. Ulana jeri atuh coto. Aduh digedigan ka huluna hiji-hiji yo. Angguran gitu tuh, ngalalau kayu. Tinggal kena bakalan mah. Tuh maju teh itu kecan anggus. Kene, itu tuh si Domin ngajual lauk kita orang kanan ayo. Di mana? Eta empang eta deket. Empang aing itu pagi gigir. Bohong deh dibayar encan ke batur turun carikan si Tumin deui. Geus kayak itu tinggal nyokot duitna kedeung. Ayo, tinggal kena nih bantuan si Imron. Ulah lalau-lalau pasti di bobok aing di dieu kene yo, bombong alo aing sia ngarunjak ah. Make wadah tuh hese make saring ngalana hese. Heueuh itu aya alat berat. Alau ah, beko mun waji alat berat mah ah. Oh, haji mau lah make beko atuh nya nih. Heeh. Alat berat mah beko. Mau alat beratnya ku aing ganti alat kecantikan. Kene itu mah tinggal kena ayo. Kedengan nih tembak. Jol, tembak tangan wah. Jol. Aduh nih aing ayo kan. Lauk ah. Tah lauk apa nek duitnya kumaha engke? Kudu kene duit gampang si Domin mah ah. Ayo lauk. Atuh ayo. Sama nih tembaknya lain hadapna ih. Oh nya Tembak doro ke cenah pae. Mah jadi nuh tina burungna layu. burung lauk. Ayo burung ngalauk ah. Ayo, Ikan lauk. Heeh, ikan emas. Tah iya Bron. Mana? Empang tah. Nih tah. Tinggal ngala. Mana gua berebes nah itu ah. Ya berbes mah Jawa tuh di Jawa. Apa berbes iya. Turunan lagi sayang. Ngomongnya ku si Tumin di piaraan tuh cenah. Piaraan teh mana 2 ton tadi ngomong ka aing. Mana? Gua tuh ke bari mawa alat eta ka mana? Dapat duit pan aing situ datang can mau duit pan. Gua tuh man ah. Oh. Duh, aya ieu. Ayaan eueuhan aya si Tumin sok nipu aya paurna teh. Nyawa tuh ah. Heuh, lagi orang daripada dilelepon aja yuk ah. Ayo atuh ah. Dia kan yang jerok ilaun. Atuh laun saya ngalah modal geuningan. Terus. Nah, terus. Takatnya tah kadi mana? Aina bararase we tah. Takatnya tah Mana? eta dong kok atuh nyarepa dia turun tadi yuk. Tah, iya tah, Bang Imron tah. Mana sih bener kok? Ada. Mana? Geras ya. Sia nahaun eta? Alau ah, belut ngeureui linggis. Set sia mah segala belut ngeureui linggis cenah ieu mah kayu. Benerna atuh tuh. Wah, Ah sih. Tumin mah aing ngabohong tuh 2 ton mah oh kulibai baina aing mah. Tuh tah. nah, kan nu bala sugan. Tah kadi tah sugan biasana lauk di kieu. Heeh. Ada ini, ngalamun nih atuh ka. Rasa aja makan lauk 2 ton tuh biar ada dibere alatnya. Heeh. Malah hati tah arat berat tadi. Oh, untuk alat berat, alat kecantikan. Rampunin aja mah ayo. Lawan terus tah. Apa tadi sugan ada ka tengah nih. Sugan tadi lauknya ya. Aduh. Wah, si yu aing lauk aing ngaruh. Deh. Oi. Jet. Ya, terus nih. Cet. Tah ieu lain sini. Ah, iya lesan. Dah, ini naon sih? Dah. Aduh, lain deh aduh aing mah. Biasanya lauknya di dia kan yang di masjid. Mana? Lauk ke jeung udah pindah wae. Nah, lauknya geuning nyoloyong nih dong. Engah. Ran, Waon. mana menang tuh? Ini aya hiji can lauk 2 ton.
Dan menang arare sih geuning awak kulubay na ah. Ya aya teh belut. Tah si Kani tadi menang belut. Eta belutna nu ringgis tuh. Pemakai. Si Kani lore mah cenah ieu belut nore linggis. Coba kali tuan tuh sampai di lagi kan. Ka mana? Lok areuh 2 ton. Emang si Tumina ge ka dieu moal cenah. Nya are kan kau tadi duit tadi ya. Eta duit mawanya. Kawa ya tah ton. Lauk yo, ah. Mana mah bapangok situ minta aing bawa di bohongan deui. Wah, bawa ini budak kita ditinggalkan kencan sama mata-mata acan lauk. Itu sih kana mah tunggu ku gua. Wah, gua ini mau ngabohong gua aing di dieu kan gua diseret gua ini bawa banak gua aing. Iya, poin. Tumin. Iya, naon? Mana sih ieu lauk di piaraan budak di tadi gua aing tinggal nyokot duit gua teu meunang sama mata-mata acan. Masih saya urusan tigadag. Kira aku haji laukan lauk 2 ton meni kuat uji acan. Kadang je ku aing ge nu ngalana ya. Tu beri saeun sia masukan. Lo coba ya aku sia aing nyau ku bogana. Heeh, kodong. Kemulayan gua ini bayaran. Bro. Kita heula tuh. Buset sieun duit eta. Tong sieun. Oh, kodok anu sia. Kodong ge. Tah aing ku bogana. Dah. Oh, Ji. Patramo, Ji. Mana min opat ramu heuing min. Min mana min? Dia ku aing digeprek ya jeung leung sia ku aing. Bohong ka aing sia. Mana min? Aing ah. Tukang bohong goblok. Lauk lain. Awat gue eta mah nahaun? Opat ramo Eta memang naramo Tumin. Dia ini nama Tumin bohong. Paling teh Tumin. Kumaha kun aji boting aya anu mang ieu Mang Tumin sabenerna. Ngada melakna mah. Eta jadi kieu. Wah, ini lepaskan. Lepaskan. Aduh, aing mah ieu. Kumaha sini lah aing Mang Tumin. Ji dibayar encan ieu. Tah, sia mun disun teu dibayar duit mah aya sia ngan ayeuna laukan. Kan wayana sia eta laukan. Wah dibayar tah. Wanita si Tumin. Lelapkeun eta geus. Bantuan atuh ayo. Geus dibayar ya. Bayar. Ayo atuh dari mana bohong ayo. Tewak. Ayo. Bukan ngabohong. Tewak dia. Aduh. Boleh. Dar bodas ya panggilan peneta. Goblok apa bodoh ka jelema beungar aing. Ku aing mah bari laukan nih dibayar ku aing asal bodah we. Masuk tega saya cermati. Wah, modar cermat di dalam tuh. dina dibawa serok sugaran. Geus ayo balik. Banyak kamu mesti Tumin tulungannya. Tong sewot aing ah. Karunya nih. pingsan urang itu Mang Tumin ah. Pingsan itu kasih grup. Aduh aing mah. Kajian rada dikerbekeun ge. Boga duit ladang lauk. Opat ramo. Urung haji teh. Aduh. Ampun Ji, kasih ngeurup aing. Aduh. Coba botai mau diparodolan dan pang aing. Aroji. Bae.